Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa nab'atil qaddatil rahmaniyah wa afdalil khariqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ba'dilil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatil saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamizana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalna wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil tukang son punten ehon alit teh. Ibu terang eho mun salesna keluar hejo. Ehon alit kan Bang. Para kiai, para masyayikh, para abuya, para habaib, sanajan disebutkan hiji-hiji nami, insyaallah sadayana diangken guru pribados, mudah-mudahan dipasihan sehat walafiat. Keluarga besar almarhum dina sepuh nepi kanu anom sadayana mudah-mudahan dipasihan kegiatan supaya tiasa neraskeun sepak terjang almarhum. Para jamaah muhibbin, para santri sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Abdi ayeuna umur hampir 40 hiji tahun tapi can kadu tak kana pae. Kalau bicara tentang haul berarti ayat di haulan geus wafat jalmina. Sebenarnya ini bukan tentang mati, tapi justru ini tentang cinta yang takkan pernah mati. Bayangkan mah, iya mah lembur sebenarnya mah cocok nama disebut mahsar ya dak ya. Sebab aya jambatan di nepung ka ditu ya. Aya ge mahsar nu kieu mah. Lain bongkok. Ieu sabenerna mah Kang punten ieu. Ieu rek cacahan ngaji teludeung ieu, minder ieu. Geus manut heula ceramah beungeut aing eleh. Iya, aing mah jujur ih. Itu mah Eropa, aing mah Afrika. Lamun nyacahkeun pae. Hambur abah ieu, nu geus kolot mah geus wisan nyacahkeun pae rencotan kana Kehela ya, dia cacahan kudu ngomong jeung judul lah. Cacahan mah lain tentang ramena, lain tentang resepna. Kumaha carana nyelak dia kana hulu angan. Iya, agar kita tidak polongok kawan. Ya dia polongok. Itu dibekap diamuan ku sorangan. Kalau di kami itu namanya belakok samidin itu. Padahal mah ieu jalma anu rineh loba. Mana itu Kang Sona? Mang, coba. Tukang Sona ya, Kang. Dengekeun emangnya, dengekeun ya. Treble efek ehopaehan kabeh, middle bae. Ampun emangnya, kajunting mamang nu boga pan aing pemain.
Jangan panggil aku anak kecil paman, aku sudah buluan. Rasulullah sedap sakit. Bicara tentang Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping dan yang lain sebagainya, iya paling keselepalnya beda. Lamun pasar teh itu mah supermarket, urang mah pada yang cuangki, nyawa cuangki cari uang jalan kaki. Lu cacahana RT, Haji Asep RT, atuh itu mah geus gubernur, presiden. Lu nyacahkeun presiden RT, atuh loba mantok bah. Kaheula ieu cacahan kiwong-kiwong dah ieu. Lamun bisa teh mah pengajuan, lamun paeh bisa diojol, lamun paeh bisa dituker, atuh nu kana diheula nu dihembat. Naon subang sia-sia pikeun negara, hayu sia Pancasila teh kata alar, Indonesia Raya teh jelas, cangkra cengkre da dikobong. Ngaji mah henteu papaju be digedekeun. Molor sorangan ai hudang duaan. Pak, punten. Ganeng tolol dia. Kepret miskin. Hampura bahnya hampura. Ieu seueur kiai seueur sepuh. Abdi ngomongna kieu, lain ceuleudeg nauzubillah. Emang bawahan tina kikitirna kos kieu ye. Kasar. Ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Entah hayang ngising. Tolol kang ngeusehan cai. Disebut haus. Ieu nu kieu ngajur teh di adanan teh akomat doang kieu ya. Hugo nganteran cai nan hayang ngising. Kang, punten. Lamun bisa ditukerkeun teh mah pengajuan nu kalarieu heula. Naon sebabna? Keberadaan almarhum Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping, eueuhna di teangan karasa kaleungiteunana. Boa mah lamun nu kieu nu paehna mah kolot teh alhamdulillah boa mah. Dan nu kieu mah ngomong kasar, aya sopan minta jajan, mengaku sia. Aya malam minggu, deng be ka Citra mah aja. Datang jam 3 peuting, lain mah geura molor kana goreng kejo heula. Ini tidak fitnah, ini kenyataan. Tapi aturan paeh pan geus Allah anu boga aturan, bener teh? Allah anu geus boga ketentuan. Matakan urang anu keur hirup keneh kudu rada pikiran ieu. Tanggal paeh mah una kalender dah. Paeh mah teu ngora teu kolot. Kadang-kadang anak paeh miheula anu kolotna. Kamari mah digajut, kotok paeh miheula anu bogana Kak. Kadang dusun. Ganggu bae aing usaha ya. Ampura bah, ieu mah lain ceramah, angkat bae dan lepas. Hebat ieu lamun ceramah kerung bae nya. Atuh geus peuting he. Wes lanjutna mah edankeun saeutik tah. Tadi abdi nanya ka MC, "Mang, hujan teh di dieu?" Henteu cenah. Why? Abdi tadi berangkat jalan Rangkas muter ka dieu teh kana kelapa sawit teuing teh nanya ge. Eta. Keheula Kak. Kaneng dia. Pajah dulur dia gitu aing ya. Dah ieu ceramah tangga bohong bedul. Punten ya, ieu cacahan ulah khuruj an muqtada zahir. Ieu cacahan kan bab haul, bab kematian, berarti cacahan anu berkaitan mah jeung ieu. Ngan mau ageura make dalil, ya beungeut kieu ka hakim moal. Geus kumaha bae dedak na teh. Dolo kiunan seliet deui, liet deui. Atuh biasa kiunan bapak kolot iya. Dimulai Cijalur eta geus hujan amprekan sampai ka Sempur mameh gembong. Tapi kunaon di dieu eueuh hujan. Sebenarnya alam ini sedang memberikan sinyal. Karena antara benda hidup dan benda mati sungguh ada korelasi. Peka ge. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati.
ulah ngomong atuh menang Allah tam atuh dia mah pang Allah nak pan urang lembur menyebut Allah make wau salah sih eta nyebut lamun nyebut Allah bibir nu handap ulah ilu gacong tahan Allah imak Allah mah eta gara-gara sungut bibir nu handap gacong ka luhur. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar hujan. Jangan bilang ini hanya faktor kebetulan, karena semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Makanya saya titip, apalagi dalam urusan perasaan, jangan berlebihan, sederhana saja. Sederhanalah dalam urusan perasaan, agar sakitnya nggak terlalu dalam ketika takdir tak sejalan dengan harapan. Ternyata kula husnudzon karena nu dihawalan ieu jalma soleh. Sebab abdi mah kieu Kak, jalma mah nempo hasil, lamun pepelakan hasilna bararagus, berarti eta binih bagus, bener tak? Atuh meureun melak sada atuh jadi cabe lah. Melak kalapa jadi kalapa, kecuali panganten melak kanjut jadi jelema. Tah. Kaneng yo. Tuh hadir mah tuh cara kasepuhan tunggul bae kueh beak. Heula bah. Abdi mapan ka Abah Haji Juhri, henteu dedes kana pamenteuna. Abah Haji Kaping teu dedes kana pamenteuna. Ngeun abdi terang anak turunanana. Sanu teu nyaho kana pramana Ki Unan. Satungtung deuleu kabeh nyaho. Sakitu anak incu putuna nu calang nan adonan malam Jumat kabeh gitu ya. Jadi kula husnudzon karena saya melihat fakta di lapangan. Natijah nakos itu berarti henteu hakim, berarti imah binih gede. Makanya kula husnudzon hujan anu tadi terjadi sampai jam 8:30 karak-karakan ada korelasinya dengan hari haulnya almarhumen ini. Karena abdi husnudzon ingat mas soleh, ingat karena keterangan wa iza dzukira salihun fi majlisin khalaqallahu sahabatan lam tamtur illa fi ardil kufi kullu man syariba min ma'iha aslam. Kupingkeun sadayana di mana baik. Jadi kula husnudzon bahwa hujan anu tadi diturunkan ku Allah sinyal tina alam bahwa menyetujui ittifaq bahwa orang yang sedang dihauli malam ini adalah orang soleh tanpa diragukan lagi. Jadi ulama nyarios kieu wa idza dzukira salihun fi majlisin, kalau ada orang soleh sudah wafat, namanya disebut-sebut di majlis ilmu, di majlis zikir. Buah mati saminggu kayaknya lu ngajikeun lagi, huh? Setengah bulan. Buah mah deng-dengen, anu melak jagong deng-dengen, anu melak kacang deng-dengen, anu melak cau. Dina hatena mah engke sugan dina waktuna kaala jeung haul almarhum. Benar? Ku hayang kahakan. Kajeng rubuh ku hayang dipakai suluh. Jalma soleh. Makanya alam serempak mengatakan wa idza dzukira salihun fi majlisin, lamun aya jalma soleh maot diomong-omong ngaranna di tempat majlis zikir. Tadi kata di meureun MC Abah Haji Juhri deui, Abah Haji Kaping deui, Haji nu hadorot hadinya deui belekok nama ilaruhi nama eta deui bener. Kita tadi diomong nu paeh bae ieu mah nu hirup lan diomong-omong. Makanya Pak Haji Asep saha di dia lain sasaha. Makanya kalau ditanya di Haji sorban ketinggalan, tidak pakai sorban aing mah. Bisa pajak kiai. Mak kiai lain, boro-boro orang dia pamajikan kan pernah disebut kain kiai. Bukan kiai nyatu kan bener. Paling soreng aing disebut AA, Amil Atma meureun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kula nyarios kieu Allah sing ridho ka kula. Sing aya barokahna lu biar ngepret ka abdi ya.
lamun aya jalma soleh geus maot diomong-omong ngaranna di baheun Abah Haji Juhri deui Haji Kaping deui kitu begitu maka Allah masihan bonus masihan penghargaan pikeun Abah Haji Juhri jeung Abah Haji Kaping ieu dengan cara naon khalaqallahu sahabatan Allah akan menciptakan reuk di atas langit reuk nan karana bahasa Indonesia tuh belekok bae awan mega dibegal bahasa uang lah kieu nya ya udah ya kalau hadir begini nih laki-laki sama istri jangan dihiji-hijiin ya Abu Rabah atulah aing sekolah lagi gitu belah kamari genong uak ke Bekasi ditanya sama siapa di sini atuh aing ngalamun heula cek aing munduan berdua segeun aing sorangan bersatu cek aing khalaqallahu sahabatan wow kamu batuk kira ya iya mudah-mudahan orang iya menang ilmu ya penting ayeuna nya di Al Mukarram Kiai Unan iya malah anggap nu kasurupan iya malah ceramah kaunan kula mah usaha ieu atuh tadi kula dieu tuh ka ieu nanti bisa mobil ka dieu motor doang beut kayak tungtung dunia ieu mah atuh mobil ka tungtung dunia tolong kamu tersinggung sorry bukan status aku yang berlebihan hati kamu saja terlalu baperan udah kalapatan buru-kutut sok kuping kan sebagai bentuk penghargaan pikeun ngahargaan jalma soleh nu diomong-omong bae ngaranna geus lain marrotan ieu mah marroten pati nu datang nu ti Bogor meureun nya anu ti Jonggol anu ti Balaraja datang ka dieu kalau bukan atas nama cinta ngising tai moal datang ka dieu khalaqallahu sahabatan horeng Allah ngahargaan ka jalma soleh ieu ka almarhum Allah bade penghargaan dengan cara apa khalaqallahu sahabatan Allah ciptakan awan di atas langit dari awan ini Allah akan turunkan hujan kan meureun di babaraha memeh hujan aya tandaan reueuk heula mendung pan cikola teh gerangkatan tina gera jahitan pakaian geus reueuk geus lemung kabeh ge aya tandaan hayang dahar lapar heula hayang ngising mules heula coba lamun tadi bade tanda hayang ngising teu mules aing keur ceramah kolonyon bangsa teh Adam kaluar katakan tah santri urang di Kobong hirup balangsak hirup masakan biasana ge pan sok betah di Kobong mah jalema anu basa Allah ieu cilok aya anak bupati betah di Balai Rombeng cilok aya eta mah anak Soleman anak Sayuti moal jauh eta aduh langsung spikarunya lah banget bisa dia banget kotak amal kabeh ge eta batakan urang hirup balangsak tapi urang betah di Kobong dibere betah ku Allah haji boga wiridan hiji ge kurang dibulak-balik diulang-ulang padahal macan aya karasana nya nya wayah hayang ngarokok weuh rokona wayah hayang nganjang dikanget teu malik-malik ya beungeut masa Allah meureun tapi kirang gitu ge diwirid bae terus mata aflaqa lisanaka bil talab fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka lamun urang dibere daek ngadawam kana hiji wiridan padahal kurang teu karasa tapi diwirid bae malah lamun katinggalan sok dikodoan fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka eta tamarek diijabah ku Allah matakan boga wiridan terus bae nya kamari abdi kaleresan wih di Mekah kamari malam Jumat haju aya tatangga ka haji cenah minta barokahna bedu aing pajana mah aing di Mekah nanaeunan meureun pajana mah aing ibadah puguh molor bae di hotel puguh ulama aya geus sanksi kaena cik batu jalan nyium Hajar Aswad seungit ulah kamari ku Hajar Aswad bodelan parek asup kana androk urang Mesir aing misalnya
Esa sih otak-otak sembak sunya. Iya. Eta nya di urang eta jalema husnuzonnya. Anu balik ti Makkah mah cenah 40 poe, nu balik mau ngaji cenah cenah barokah keneh mustajab keneh aing keong bae. Teu nyahoeun paman sedang apa di sana. Sok isin teh nya. Kaelan Kak, cenah ka haji abdi mah boga anak hiji-hijina terus dipencit doraka Oke kumaha kitu Masya Allah kula mah cenah ditokohkeun ku masyarakat diajeng-ajeng dimuliakeun kula mah diburak utay ku anak boro-boro ngaji boro-boro masantren dipasantrenkeun ku urang kuat 2 mobil bapana uana kabeh dibawa urang mah cacahan keneh jeung kiaina anak mas naik ojek datang ka imah wow kamu tersinggung sholat bahagia sholat teu dititah mah teu aya dititah sholat ngamuk nek gelut jeung kolot na anjing-anjing kudu kumaha coba haji minta jampe atuh jampe naon teh boga teh nek jampe ngising tah geus kieu bae sugani rak kula susuganannya ya kula ge jelema soleh kula ge jelema bener ka dieu ka lamun geus bener mah kula moal terhapoting dengan kejo ka dieu nah bae lamun nikah anak sholat kieu bae make ayat kursi sabaraha macana lain masalah sabaraha ayat tadi dibaca kursina dibabukeun kana hulu Kak coba katakan abdi Pak sebenarnya memberanikan diri ieu nya memberanikan diri teu beda cara santri titah naswir hareupeun guruna ngagibrig sebenarnya mah nu mata kula dieu ge ulah kajian bitis hawal abuya atau anak abuya anak abu haji jeung lagi abu haji ajud sana tolongan apa jadi da keung ieu mah bapana atuh lain cacahkeun ieu mah memberanikan diri ieu mah hitung-hitung sorogan bae anggap ae badan leupas lah Allahu Akbar katakan abdi mah enggak apa-apa saya dijadikan sebagai alat propaganda bukan tentang politik tapi bagaimana caranya agar orang itu sama orang soleh itu tertarik pokoknya kakek mesti tertarik kamu lamun kayaknya piomongin ibarat kayak piomongin imam guru aing baik datang ke masjid lambat baik ditinggalkan pundung aduh narik zikir pikir selain batu hadorot sorangan pergi di imam 44 ya kuat dibawa kan uki atau kayak doa asam gaji kuat ilaham ganeng jaya sebagai jangan polongo ya pernah kula jadi imam pan rada hayang kalem ku calon mitoha da aing nyaho itu nggak calon mitoha bo aing naik tabarok subuh bangsat aing beres uduk salam dikenyang baju aing ku bapak aing polongo dia jadi imam ngarusak agama edah pikiran kaje tuh anu can beki kana salat tuh belah ditu tuh makana sing tertarik ka jalma soleh Pak puntennya lamun nyaritakeun mazhabul arba'ah Imam Hanafi, Maliki, Hambali sareng Syafi'i kan loba ayeuna jalma anu keluar di medsos bahwa kita yang sekarang anu ngaji Fathul Mu'in, anu ngaji Fathul Wahab, Riyadul Badi'ah dianggapna golongan ahli bid'ah karena untuk mengikuti manhaj salaf. Dipikir kan goblok eta. Si kula nu disebut salaf teh mana ulama salaf? Eta anu cik Rasul Abdul Qurun Qarni. Generasi yang paling baik adalah generasi ketika masa aku sedang hidup. Generasi para sahabat. 100 tahun beak ganti ku para tabi'in. 100 tahun beak ganti ku para tabi'in. Matakan lu dianggap ulama salaf eta kurun hiji-hijinya sampai 300. Ayo orang jangan kiwari. Ulah disebut ahli bidah sebab orang mengikuti ulama nu zaman hiji sampai 300. Naon sebabna? Kan orang bermazhab. Makanya kudu bermazhab eta. Kudu hapana sejarah. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Berarti aya di kurun eta, berarti Imam Hanafi salaf.
Orang bermazhab taklid ke Imam Hanafi, berarti orang mengikuti manhaj salaf. Imam Maliki, kalau tempat Imam Hanafi, Imam Maliki lahirna 83 Hijriah, wafat sekitar 171. Jadi umurna sekitar 90-an, 90 tahunan lah, 90 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nu paling ora eta tah, nu paling sakedeung hidupna Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204, 54 tahun. Wah, dengan mah hirup di dunia 54 tahun. Tapi hasil karya pikeun keberlangsungan Islam. Sabara juta hukum anu menangga istimbat Imam Syafi'i tina Quran jeung hadis, sehingga jadi bijil kitab al-um, sehingga loba ya urang sebagai mukallid Imam Syafi'i. Urang ayeuna make Fathul Muin, make Riyadul Badiyah, kabeh mazhabna mazhab Syafi'i. Berarti kulantaran Imam Syafi'i lahir di tahun 150, wafat 204, berarti aya dina kurun hiji sampai 200, berarti eta salah. Urang taklid ke Imam Syafi'i, berarti urang mengikuti manhaj salaf, lain ahli bidah. Nu paling ora Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah lahirna, wafatna 240 Hijriah, jadi kan 77 tahun hidup di alam dunia. Imam Syafi'i anu paling sakedeung umurna 54 tahun, tapi hasil karya jeung hasil kreasi untuk Islam luar biasa. Makanya dahikam aya bahasa kieu, man burika lahu fi umri adraka fi yasirin minaz zaman min minalillahi taala. Jalma nu hirupna dibarokahkeun ku Allah umurna teu butuh lillah, dalam waktu yang sangat singkat bisa meraih anugerah ti Allah. Masantin 4 bulan bebedangan aku jeung 40 tahun. Otak diberi cerdas, akhlak diberi hade, henteu polongo. Da polongo. Polongo. Tah meuli sampo datang sabun colek tadi urang. Ih, loba anak kopi omongan. Lempang keleyeur doang teh palin. Di kobong cangkra, cengkreng haha hihi be. So panjang mah loba omongan. Geura kita di lembur. Aya panjang kopi omongan. Ai cacahan miliar. Ai ngaroko ilu goblok. Ini bentar tarang mah. Eta nu kitu kana beungeut download eta nu kitu. Komo ta tukang bisnis merah 5 jarar engkel aing nemponang. Abring karena mobil, 2 mobil baju dicekek aja cacahan miliar. Ting mereka kepret miskin. Imam Syafi'i hirup 54 tahun, tapi hasil karya nah geus teu ka itu. Mamang hirup geus 64 tahun, geus nyeunaeun mamang. Ya paru kurang ge botol kopi. Kali-kali dong orang Jepang nyeun motor Yamaha, ieu mah nyeun motor teu angeus-angeus ya merekna kumaha. Tapi deung-deungeun mah deukeun nya. Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad bin Hanbal kan eta beda dina hasil pemikiranana, hukum-hukum anu kagalina beda. Ieu mah kieu dordar misal, tapi mereka saling mencintai. Ketika Imam Syafi'i itu damang, Imam Ahmad bin Hanbal noong kadinya cager. Doang orang hayang balik di tongku indung cager. Karuhan. Wow, aku ngarencod. Orang lama kadang-kadang ustad jeung ustad pasti sihan paham ka bawa ka imah. Nu ieu cau Ambon berkata imah cau Hasem baet. Komo nu hahaleun mah kieu. Nu hajat deket nu ustad ieu, ustadna setengah badan juga nama ieu. Ai nu ieu diondang ti heula. Nu ieu mah teu kabejaan. Ih, cangkel kana beung ieu. Makana ustad nu ieu kudu boga polo. Tanya, ai ustad eta ka mana? Ih, polo teu kabejaan, teh angkeun heula. Hanya datang kalinya, titah dorot gitu. Titah narik dikir, kumaha nu ulah kitu babagi kabeh mah hirup mah. Ke ieu hadorotna, ieu amin apa amplop kabeh toh. Dolo kusia DPR RI. Itu jelema paling pinter, profesor, doktor.
Tapi Quran garlut dong di TK. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya santri ulah ngaji baik saya dikobong. Timbang harga ngawiri. Ingat kawan, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Enak aing doang, edan ngomong sorangannya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pedamang ditolong ku Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali kuat cager. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah. Dor darge sama dina urusan pendapat doang, argumen. Hatena mah saling mencintai. Jadi kalau kamu berharap punya suami yang baik-baik saja, pilih kandidat dari malaikat. Kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama kan kalau mata, kalau dicolok matanya. Dengar kan? Sok lo mah bisa ngomong. Kamu nggak kayak lagi pacaran mah. Kamu bucin. Sekarang mah kamu banyak diam. Kamu cuek. Hei. Tahu kenapa? Kenapa kami cuek? Karena yang di pikiran kami itu bagaimana cara bikin kamu bisa makan. Dengekan. Awas nak, lembut mulai entep ya. Araga. Ini masalah ki beki ngusep kuat diwakwah. Alamatan mereka dan bedul. Ingat ya, kalau laki-laki doyan mancing, kami bukan hanya sekedar butuh ikan. Kalau kami hanya sekedar butuh ikan, kami beli ke pasar ke Palelangan. Kami mancing mencari inspirasi bagaimana cara membahagiakan istri. Begitu Imam Ahmad urangnya kesepuhan ieu mah cacahan urang cacahan para ulama salafus saleh banyak sugan urang tertarik najen urang lain jalma soleh tapi urang mencintai orang soleh nya uhibbuhum walastu minhum, kami mencintai mereka walaupun kami belum seperti mereka. Nyontoh mah kudu kanu bagus ceng lah kieu lagi remak aing rumah sak banget aing pengiblat atuh meusnak sakikieu mah ieu mah lain hideung kurang caang lah nyadak eta kula pernah baca di sejarahnya Imam Syafi'i gering parah jual be Imam Ahmad bin Hambal cager ngadadak doang urang kergering di toong bebene nyawa bebene ala iya baheula mah dak mun nganyang jauh kajina di kang hiji nu nganjang 7 damar tengah-tengah hararideung we nya baheula mah eta lamun nganyang meuli kuai-kuai edan zaman saparila bedul baheula mah eta lamun lalaki ngak dia mah nyawa zaman saparila baheula mah eta lamun nginum saparila edan mana ieu pabuda saparila baheula mah jauh kajina di kang hiji nu nganjang 7 atuh kumaha kokodokna jamu teu gelut di jalan baheula mah asal kudu ieu teu beunang kabehan ulah beunang kumaha cara supaya bubar paneangan simet ya sukeun kana bungbung tadi diisingan diketruk atuh cacrot aya bikang botai otak radikal kuat datang kadinya ya pan baheula mah eta dusun eta lamun naik nganyang atuh jalan teu boga motor batur mah zaman RX atuh urang mah cap cokon anu di tengah jalan sakiro kedek anu bikang hayang ngising kantongan batu rep eta baheula mah teh bisa diajak dame kak itu nyawan pengalaman teu seseorang dia
Baheula teh bonek ngabesan geus dangdan gagah hayang ngising geura kantongan batu baheula mah. Eta tai dong menang ku sirep rep. Tenyahoun budak mah. Nah, santri masyaallah nya. Tapi ayeuna mah santri garagah bah. HP lagi iPhone ayeuna mah. Heubeul mah zaman kami. Eta ku hayang nganyang bege pan batu make tanco, lavender teh anu cap dengkak. Kurang ban ku hayang make minyak wangi. Aya sesa usam teh gope. Meuli emeron, set pan seungit herang. Nek asup teh mah bika hujan gede atuh ngebul. Doang boboboy. Ya. Laki-laki harus punya cerita kawan. Kupingin ku sadayana. Matakan jalma soleh mah menang putuh bae ti Allah. Endah bae nanaeun ge. Masyaallah tabarakallah. Filosofina eta tangkal caunya. Tangkal cau pernah ngawe akabi. Sesi tegaulnya. Kieu ya lamun jalma can aya karamatan kieu ya. Abah tuh teh nyenehkeun bejeng ke laing mah. Makana ai sakola ijazah tebus. Kan dusun. Tangkal cau moal bisa dipaehan. Sanajan dicacak diracik-racik gepeng jadi pepetek. Mereka patek gelap tah. Moal kudu paeh tangkal cau mah lamun can mere manfaat. Heubeul kami nonton film zaman Jarum Super. Iya, tuh aing mah jujur nih. Nek nanya nyetakeun batur ngabohong mending aing dibedakeun. Eta sia hewan nu penting asal Allah bae ulah hewan kain. Aing mah hewan ku mah betak balangsa. Eta cenah aing balik keur berekatan, bari ku aing dibeuleum ngomongna daek ya. Saklek lah kagok teuau aing mah. Ampura baca Iman Wedan ya. Makanya kula mah cenah dihaeukan ku sandi. Moal marah aing mah. Masuk ayat ya jauhkan ku sandi. Kuat ngamuk teboga andau. Kuat ngajak ngadu ngaji edan. Lebay. Lamun aya santri penghadir ngagorowokan mubalik, itu bukan tidak punya etika, bukan tidak punya akhlak, itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama ini, ini suara rasa kawan. Tangkal cau. Kira-kira bang. Ya dalam zaman Jarum Super kan baheula mah nonton film eta kaciri subuh teu hudang ngalabatu dicai. Pan kami mah berharap asal jam 12 bae filmna eta Arnas. Jeung Inneke. Pokona mah rame bae musuh eta mah. Pokona eta mah kiu-kiu bae nya. Lah abah ge sok rame mana abah ge nyaho. Baheula mun aya film tontonan bae mau kasur ha. Bari maringan nogasin dan maji. Iya kelakuan. Pengalaman dong mah. Eta lamun film datang ka peuting, film bokil deui, dono deui. Jengkel. Kumaha ngomongna? Film butut tuar. Datang ka jalan pan manggih dapuran cau cepat ya hawa pusing mana 5 kilo jauh ke kamera ai film butut bedul cepat dicacak beakan dapuran cau suganta mah pae menang 2 poin ditaong teh pucungul petecang deui rek ngabangun imah pas ngagali pendasi aya tangkal cauan cik nu boga imahna ala ka akar-akarna meleng benu bogana timu yanda kagok jeung coran menang saminggu coran mah geus teu pucung geura kita lamun ngeramik aya tangkal cau ala ka engke siap beulah eta keramik deh pus wae akai geus akid geus asak janji aku tidak akan pernah mati sebelum aku bermanfaat buat kalian. Dorok dia tanda purana menang saminggu perang
menang saminggu kahujanan pucung. Pan geus ngomong ke Haji Asep, aku takkan pernah mati. Biarkan anjing menggonggong, namun kakinya tetap berlalu. Makanya jangan menyerah karena hidup rumit. Jangan menyerah. Walaupun hidup kamu sepahit kopi, jangan menyerah. Belajar dari kopi. Walaupun pahit, manis masih bisa dinikmati. Ajay, mas. Banyak gendak. Mbong ima lain. Lu tadi ima torek terkadang. Kode. Bah, kuping ke. Tapi lamun cau geus mere angkal cau geus mere manfaat. Pucungul ongkol. Terus dicepat ku beungeut cetak. Lot jantung dipihiraan deui nu melakna mah teu nyahoan. Allahu akbar. Lot sampai kolot cauna. Geura ala dah bisi kapihiran nu bogana cenah. Goblok banget. Batur mah cik nu bogana bisi kapihiran ku nu maling. Gimana lain? Cik nu maling bisi kapihiran ku nu bogana. Hesepan IP walian mah kitu. Geus moal ka ti kupolo gelo. Begitu dicepat cauna teu kudu dicacan, teu kudu dituan. Menang 2 poe ge ngulapek. Pahamnya? Mupakat eta kitu mupakat. Emang gitu kayaknya. Makanya ya orang ya. Atuh jadi tanggal cau kak. Makanya ya hampura bahnya. Hampura kakabehan. Atuh ja ewalos ja ayeuna gitu wau ieu. Iya ka alumni, ka para santri, coba lamun urang rumah sacan bisa mereka guru. Coba ulah nyieun sedih guru. Abdi sok kadang-kadang eta nempo alumni Abah Abdi hatang lebaran ditemuk wae ceurik hareupeun bapak aing ceurik jacakeun ka susah bari anak ting seureuk ngau diciwita jeung ceurik anak hareupeun bapak aing meureun ya atuh iba teh iba balik dibere beasa kan anak mah dibere duit dibawa kabeh bedul ieu mah rampok cek aing ieu coba eta ulah jadi alumni rampoknya. Iya lamun urangnya bakal guru cuan ulah sok ngecahkeun ka susah guru mah alhabatan kolot eta lamun nempo murid susah nyelak takana hulu angen coba jadi fakir aroya wajhun goniun kadang teh tegableugna naon sumringah doang beungeut download datang kana guru sumringah haju ya lamun punten ya santri abdi boga pernah neangan wiridan geus beak Lombok beak Jawa Timur dak ku hayang boga santri pan hayang boga santri teh hese bah matakan abdi mah ya aya budak ngora ngahikmat tabuna rame atuh bangga mah bangga tapi tidak sebangga anu boga santri sebab aya ngahikmat mah keur hirup keneh tukang hikmatna mun karasa atuh diteruskeun teu karasa atuh pindah ai kanu boga santri mah eta atuh rek ka hati teh ka hati atuh ngotok-ngoyok bae di dinya. Masyaallah barakallah. Hayang boga santri teh hese karasa ku abdi bah. Teu cukup ku pinter ngaji teh orang eta katurut ku santri ka. Komo lamun cina gede adat haram bae kasaleh moal. Sorogan salah cabok paeh 2 atuh beak umat Nabi Muhammad dah. Sapa manggih mata abdi mah sapanggih memanggih mapatan abdi ya eta mun hayang katurut ku santri kiaina kudu sabodoan teh losan mun cik santri Abah Haji menta ridona enak cek nek meuleuh masjid mangga ieu mah atuh kasarna dia teh pola meuleuh masjid jadi eta hayang jadi Abah Haji Juhri hayang jadi Abah Haji Kaping kan mantuna meureunnya bisa nyitak juga almaghfurlah Abah Haji Ajud dan yang lain sebagainya eta meureun geus kumpul sagala di dinya eta taholi jeung tahalina dipake sehingga tajali panen Allahu akbar tinggal urang nu ngarorak ulah piomong ieu mah pan kudu jeung duit 500.000 bae karak lembang ka kobong haju ka kolot nibuan bae da kolot bodoh
ulah dak. Tuh, panlen. Ini canggih budak ya. Geus duang-duang Iran ya. Allahu Akbar. Makana abdi ieu mah mudah-mudahan urangnya hiji belah ibrohna urang tertarik ku kasolehan Abah Haji Juhri nya. Pan ieu geus paeh 3 tahun waf pupusnya. Haul ka sabaraha? Haul kalima, 5 tahun geus maot. 5 tahun itu 50? Oh, wah. 54 tahun itu bukan waktu yang singkat, teman. Nggak aing pakai cocokan mah kuliah. Aing ngerti. Aing mah dianggap edan aing di kuliah eta. Bang. Iya, tapi boleh tidak ada. Aing menampilkan warna aslinya. Semua butuh transparansi, kawan. Hubungan itu harus dibangun dengan kejujuran. Lebih baik sakit hati karena kejujuran daripada pura-pura bahagia karena kemunafikan. Tadinya nunek haul, unemporode ngesawan eta. Kumaha haul peuting nek hujan. Padahal lu di haulan geus maot. Kuat ngarempankeun manehna, bener teh? Ku bisi acara gagal. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Allah udah kayak aing di lumur dia ustad setengah badan mah ustad aing deui. Jadi dia mah bedul aing pakai cocokan ya. Terus kepenting darahnya senang bae aing malah. Lah, Bang. Iya mah ulang ngomong kieu ge ieu supaya tertarik tanya ada motivasi untuk menjadi Abah Haji Juhri gitulah. Minimal atuh jujurian gitulah. Paham tuh maksudnya? Sesinya. Maksudnya najen teu ngaji plak Abah Haji Juhri atuh minimal atuh 0,5% Abah Haji Juhri gitu maksudnya. Siapa bisa doang muamar atuh bumbu amaran. Paham tuh? Jangan rati cecehannya. Jangan cabok sih poin gitu. Kieu nya kan ya, murah Kak. Cabok bae kan. Bisa baca. Bak, aman mobil aman. Jadi si mutakalim ini harus punya tujuan. Ketika berbicara apa tujuannya? 1, listijlabis sami' untuk menarik perhatian pendengar. Kumaha carana ieu pendengar digiring ingin menjadi sosok yang sedang dibicarakan, paham tuh? Geus sakitu tahun maot masih bisa merenya hatu kanu hirup. Baru kakaisin. Deul. Gawe henteu keresek beureum deul. Bener enggak? Pan bukti nama urang ilunya tuh kanu pae ieu dah. Jamual aya nu kieu ieu lamun lain haul almarhum mah bener teh. Berarti kabeh nu aya di dia dengan segala fasilitas yang tersedia sekarang ini karena betapa Allah muliakan ini almarhum. Matakan bahasana ge khalaqallahu sahabatan. Ketika almarhum ieu jalma soleh ieu diomong-omong ngaranna doang pan urang nyambat disebut ngaranna bener. Syabul Qadir, dan Syabul Kabir Pahit, ada. Ama Uta, ada. Disebutkan ngaranna Abah Haji Juhri, Abah Haji Kafik, khalaqallahu sahabatan. Karena ini orang soleh,
Allah akan memberikan penghargaan khusus untuk almarhum ini. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah turunkan hujan. Di mana hujannya? Tuh, padahal si kurang lembur abdi. Ji cenah geus 10 poe can aya hujan ya. Halo dok, kenceng ya ji. Hai tadi abdi berangkat lewat Cijalur, el hujan. Hujanna mah hiji ngan baturna loba. Buat teka bade. Abadu, wade. Hai di dia, tanda saya. Hujan teh, henteu. Wah. Ternyata alam ini memberikan sinyal bahwa alam ini setuju mufakat bahwa Abah Haji Juhri dan Abah Haji Kaping dan yang dihauli malam ini adalah orang soleh. Kaitan jeung hujan naon? Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hamura kasukuannya sing ridho pulang ngaji kieu. Kudu nyambung cacahan teh. Nah dong dia diajak cacahan, ditanya orangnya itu bukan tinggal masalah bukan yang botak nama. Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hujan iya engke turun ngen hujan iya mah spesial, tidak akan sembarangan Allah turunkan. Bahasa lagi make adawat kosor tuh tanya kan gak diunan. Lam tamtur illa nafi diisbat pakai illa wa adawatul qasri illa innama apun wa taqdimun kama qadama. Jadi nyurahna ieu lempengkeun hujan ini tidak sembarangan Allah turunkan, hanya Allah turunkan di daerah yang ada non muslimnya saja. Terus tuh pada takabar aja kan itu pada perumahan pan budipan kadang-kadang aya non musliman bukan neng nong tadi galur kullu man syariba min ma'iha aslam. Pan kecil hujan meureun turun di daerah nu aya non musliman pan meureun cai nyerep kana tanah hade disedot ku sumur tangkurak non muslim teh ya disedot aja cai meureun diinum ngopi, ngeteh, nyayur, atau mengejo. Kan kejo pun harus digigihi kan? Ganeng dia. Atuh penting mah kahar ya. Tahu kan digigihi? Pada tadi digigihan meureun Mbah. Haji mah tak kejo diseureun meureun ku tangkurak non muslim. Pada tadi meureun kejo na digigihan make cai nu kacampuran hujan nu eta. Kullu man syariba min ma'iha. Setiap non muslim yang makan atau minum terhadap air yang tercampuri oleh hujan yang tadi aslama dipastikan akan masuk Islam. Barang cang terjadi zaman istiqbal ditakdir make fi'il madhi eta boga nuktah naon nuktahna nuduhkeun kana fi tahaqqul wuqu' nuduhkeun kana pasti terjadina. Makana surahna kitu setiap non muslim yang minum atau makan dari air yang terkontaminasi oleh air hujan tadi dipastikan akan masuk Islam. Hartina ketika orang ngahaolan jalma-jalma soleh seperti Abah Haji Juhri, kiai-kiai, abuya-abuya, itu manfaatnya, faidahnya, hikmahnya sarua jeung urang keur nyebarkeun hidayah supaya non muslim loba nu arasup baheula mah haul kiai cukup ngariung asar alumni jeung tatanggana. Ayeuna mah haul diageung-ageung ngayakeun tablik akbar supaya jalma dararatang, ilu takziah, ilu macakeun zikir, sholawat, tahlil jeung sajabana. Haul Cilongok, haul Abuya Usuf, haul Abuya Udari. Tapi dampakna katempok. Kulantaran ayeuna mah media informasi geus canggih di medsos jeung kubeung. Amerika mantuan Israel nyerang ke Palestina, horeng doang peteuy kokorombong di jerona. Horeng di Amerika kan leuyyah kak, mestinya mah leuyyah. Enggak ada masuk Islam. Malah pusat perbelanjaan terbesar di Los Angeles. Nah Los Angeles beh diturun pada haran ya dia mah. Abi-nabi hirup teh. Atuh coba sakola iya. Itu kalau bulan Ramadan dipakai taraweh berjamaah di jalan raya. Malah sejarah mencatat Pak, karak di tahun ayeuna istana kerajaan Inggris
Ramadan kamari ngundang umat Islam, sementara umat Islam di Inggris hanya 7%, minoritas, mayoritas nama luar Islam. Diundang ke kerajaan Inggris, dibawa ke istana, diadakan buka bersama. Ketika waktu buka sudah datang, azan dikumandangkan pertama kali di istana kerajaan Inggris. Iya, sebagai wujud bukti nyata perkembangan Islam pohara. Lu perang mah perang jojong, dibukti nama di negara kafir asup Islam kan dia. Iya dampaknya Korea Utara anu notabene falsafah hidupna ateis komunis ngaleuh lu asup Islam. Iya teh diantarana hikmah faedah tina ngahawalan jalma-jalma soleh. Matakan yuk, jangan menganggap bahwa kita menghauli guru kita hanya buang-buang uang, hanya buang-buang duit, hanya buang-buang edo. Di luar daripada itu, Allah sedang merencanakan rencana yang paling besar. Ternyata orang soleh itu begitu bermanfaat. Urang bagian hirup ilunya tuh kanu paeh. Ayo kudu ngomong meh. Mudah-mudahan kita punya polo ya. Allahu Akbar Gusti nu agung. Mudah-mudahan urang kabeh ku Allah sing dibere futuh, sing dibere terbuka. Kak, hirup jadi Badung mah cangkel kana beuheum. Cangkel kana beuheum. Coba sih lamun hirup Badung, hirup teu jujur. Jadi panitia mulut, dicurigai bae bisi duit dihakan. Mesti endah bae. Hirup masing benernya. Hirup masing bener, hirup masing bager, hirup masing endah. Cenah aing can bener, geura bener keun tah hirup. Teuing cai aing mah boga Bapak Kolot Kiai kejurusanana. Doang kamari babaturan abdi ya, sakapal jeung abdi. Ji, cenah aing doakeun aing supaya paeh di Mekah, aja aing mah itilok salat di lembur. Maksudnya paeh di Mekah atuh supaya ngeunaheun bae. Aing Abu Jahal paeh di mana? Paeh di Bandung tak paeh di mana saja sih aing Abu Jahal. Iho ya, pitan ji ulah jadi cenah jeung doakeun. Wah, blok kuat pitan gitu. Hartina naon? Sanajan urang boga bapak soleh, ai urang teu soleh mah atuh cilaka nya. Paham? Urang boga salaki soleh, urang teu soleh mah atuh cilaka. Sebab pae mah sorangan-sorangan ka haji kana. Cenah sia boga pamajikan geulis sehidup semati sekata senada seirama. Dahar silih wapan, hitut silih amuan. Paeh mah dia sorangan sia. Paeh mah sorangan. Salaki cenah paeh, pamajikan nya merasa kehilangan. Kuat ceurik, tidak mungkin. Ngising dia na helm. Tilok aya pamajikan karunya ka salaki hayang dikubur bareng atawa nungguan minimal di luhur kuburan saminggu awah. Beak mukan idah mah anu ngalagakeun dia. Unclaan dia naik en meka citra aja. Bari bibir beureum beli hideung. Unclaan dia. Maka ayo. Teangan amal urang masing-masing. Nu can daek salat, haye geura diajar. Teuing aya berat mamimitian mah subuh mah 2 rakaat bae lah mamimitian mah. Ya. Ayo. Belajar dari diri sendiri. Jangan cengeng. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh tidak akan memberikan kesuksesan, tidak akan merubah keadaan, hanya membuat kamu semakin tertekan. Semua akan baik-baik saja. Ayo belajar untuk sendiri, belajar mandiri, karena selamanya akan sendiri. Bahkan orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Ayo sadar, jangan polong. Ya, mudah-mudahan ieu carasan pribadi sing aya manfaatnya. Mudah-mudahan almarhum sing ridho ka kula ngomong kos kieu. Amburannya ya manakib almarhum saeutik kula nyaho. Kitu eta manakibna bisa nurunkeun anak incu anu gararaga. Itu anak incuna. Kabelah ditu kabelah kenceh parungkung aya Syekh Mujib. Di dia aya pengarang tafsir Syekh Jalal Al-Bangqaqi. Lain Asyuyuti Al-Bangqaqi. Ulah tugararaga anak-anakna tuh nu tadi kiunan coba. Beuh tak kiunan he lamun dionang ka Bandung atuh teu 10 juta mah isin mana. Eta mah di Bapak Kolot teh abina-bina nya. Mudah-mudahan urang kabeh sing husnul khotimah.